Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Daramang sadayana pesta ruang teu acan kapeser keneh beas sia mari beas teu kabeuli ai dipen kabeuli baroga keneh salaki lamun teu boga salaki keun ke Partai Gerindra meunang aya boga program salaki gratis. Ayo ke kabeh. Sabab aya nama abad anyar. Naon cenah? Abad. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih ajrih kapihatur. Kahiyang rumuhun yang murbeng alam nu ngawasa ieu jagat gede jagat leutik alam karampa alam karasa alam bihari alam kiwari jeung alam poe isu dina wengi ieu urang sami ngumpul ngariung bongkok ngaronyo di lapang sepak bola anu tara aya main bolana leres teu alam sepak bola nutara aya main bola. Sabab tradisi main bola geus leungit di lemur-lemur. Leres teu? Mimiti kanu futsal, geus futsal bosen, futsal henteu main bola henteu. Leres teu? Ai Indonesia yang jadi juara, ai tradisi bola na teu dibangun. Mudah-mudahan kapayuna sim kuring miharep ka Bapak Kade Sukasari ieu pikiran kuring engke kantor desa pindahkeun ka dieu engke belah ditu bukakeun jadi lapang bola supaya ngeblak ka sawah jadi kabuka jalana lapang standar nasionalna aya sawahna ngeblak sabab naon kadienakeun rakyat urang geus teu boga tingalieun. Naon cenah? Sawah katingali teu ayeuna? Katutup ku bangunan. Walungan katingali teu? Kang Dani mah teu katingali sawah, bisa jalan-jalan ke luar negeri da pengusaha. Ninggang ceeroh. Jeung Ma Icih beas mahal, sirah stres. Kuli tandur geus eueuh nu nandurkeun, kuli ngaramet geus eueuh nu ngarametkeun, kuli derep geus eueuh nu ngadrepkeun. Jalan-jalan teh ukur naik mobil odong-odong. Bener teu? Bring ka ditu, bring ka dieu depresi, weh akibatna teh akibat depresi naon nu kajadian di rakyat urang. Budak stres ti keur budak keneh. Budak stres ku beak kuota, budak stres beak pulsa, budak stres hayang jajan, budak stres hayang memotoran, budak keneh geus stres. Budak stres indungna bapakna balukarna naon baju anyar sapatu anyar tapi unggal poe ditanggih ku bang keliling jeung bang emot keprol. Kapara anggota DPR kalebet sim kuring kapayun salah sawios anu dipayunan ku rahayat urang ayeuna teh nyaeta lamun nginjem duit sok hese dupang babarina ku bang emot ngalunasanana make bang keliling akhirna bang emok ripuh bang keliling akhirna salet di lemur ge jadi kuring dina danget ieu ngelingkeun ka diri ngelingkeun ka para pamimpin ngelingkeun ka warga kabeh dijieun we kegiatan kusim kuring ngaranna teh ruwat jagat mapag hu ruwat jagat naon hartina jagatna geura ruwat ari jagat diruwat teh naon dipiara dijaga jeung diriksa kumaha carana sirah cai geura jagaan tangkalna tong ditaluaran susukan ulah pinuh kurunta walungan ulah pinuh ku plastik kungkulungan ulah kahalangan ku
pamicunan rahayat gera jaga jeung riksakeun lemur gera balikeun ka alam asalna alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna naon hartina di lemur teh alam padang ditinggalieun teh ngeblak arendah satungtung deuleu laut satungtung deuleu gunung satungtung deuleu sawah satungtung deuleu alam padang eta di lemur teh poe panjang poena 24 jam sabab hirupna silaturahmi nagara tunjung sampurna hirupna hirup inuku kabagjaan sampurna hirupna silih simbehan silih dedehan silih welasan silih asihan aya nu kitu di lemur ayeuna teu aya kukuring dipulangkeun deui dicontoan imah teu di jandelaan imah teu di ASEAN pamimpin unggal poe mapai-mapai buruan rakyat mapai-mapai dapur warga unggal poe mapai-mapai dapur warga tapi kade mapai dapur warga ulah rek pemilu hungkul engke geus jaradi kudu anger kitu kalakuan benar tuh pan kuring teh nyontoan kakades aing. Tah, oh ieu saha kira rakyat sia nu susah? Oh, beuh. Di desa Sukasari mah kieu. Cek aing tetep percaya aing. Ayo mangkat keloyong kan motor. Berenyeng ka belah ditu budak keur ulang tahun. Ukur kabeuli nog indungna dipanggorengkeun dikeuretan siga aing zaman baheula. Sangu koneng teh akan diantarkeun ka tetanggaana. Haiteun teh budakna teh ditinggalkeun ku bapakna maot urang Purwakarta. Aya nu apay-apayan sukuna borok. Rakyat kades aing. Bari kieu teh. Kunaon teh berobat? Eueuh duitna. Pernah kades datang ka dieu ayeuna diantar ku bapak. Bawa ke rumah sakit. Bayangkeun lamun lurah unggal poe mapai dapur warga unggal poe bari ngontrol kabersihan ngagerakeun rakyatna moal aya nu kurang beas moal aya nu gering teu kaubaran moal aya budak eureun sakola kulantaran eueuh ongkos ka sakolahna bener teh doraka pamimpin lain ukur teu salat doraka pamimpin lain ukur teu puasa doraka pamimpin lain kulantaran boga duit teu haji atau teu umroh doraka pamimpin lamun aya rakyatna maot gering teu diubaran ka rumah sakit aya nu ngajuru teu katebus aya budak teu sakola aya rakyat nu lapar eta pamimpin ibadahna moal ditarima ku Allah sabab ibadah pamimpin nyejahterakeun warga Allah termimpin temen-temen pamimpin inu tahajudna Allah termimpin pamimpin tinu menekung mata dikir salila-lila Allah mengten pamimpin tinu keadilan mimpin benar tak? Tinu keadilan mimpin gitu mudah-mudahan kaharep mah rombak peraturan menteri keuanganana honor anggota dewan lain tino kunjungan kerja ke luar negeri lain tino kunjungan kerja antar kabupaten lain tino kunjungan kerja antar kecamatan tapi honor anggota dewan saloba-lobana ngamprokan rakyat dirinya honornya benar gak? Kabayang lamun kunjungan kerja teh didasarkan karena kunjungan ke unggal dapur terus jadi metrik kegiatan hari ini saya mengunjungi 5.000 orang warga ngarana ieu statusna ieu ngarana ieu masalahna ieu jadi bahan reses dilaporkan jadi honorarium anggeus tapi lamun honorna tinu kunjungan kerja beak duit di hotel benar kuring jadi anggota DPR RI tapi kamari bulan Oktober 4 kali kunjungan ke luar negeri itu kuring teu ditarima jang naon aing ke luar negeri eueuh hartina sabab rakyat aing lain di luar negeri rakyat aing di Indonesia satu-satu laras ngaruat aing Dedi Mulyadi ngaruat unggal poe aing mah ngaruat aya runtah ku aing dipulung aya nu gering ku aing diubaran tuh urang Subang ayeuna di Purwakarta 10 urang nu setruk kamari nanya deui ka lurah rakyat mana nu susah teh eueuh koloyong teh aya aki-aki mau plastik kieu setruk ki kunaon ki gering imah di mana teu boga cicing di mana di saung
Itu teh aki-aki teh pareman keur ngorahna. Duit BL teh dipake ka Cimacan. Bener. Ini Kang Dani, uang bantuan langsung tunai dipakai ke tempat prostitusi. Biar sabaraha hiji menang sabaraha ki BLT 400. Pakai kabonon sabaraha kali 5 sesore gelo tapi aki. Aya nu kitu aya. Menang nyawah di tongoh 3.800.000 dipakai kabondon ieu jeung pake mabok. Aing nu kitu kudu diantep teu bisa pamimpin mah ka anak ikolot ka anak nu bangor nyaah ku bangorna nu bager nyaah ku bagerna sanajan rakyat urang tukang mabok rakyat urang tukang racun gering mah kudu diubaran eta mah kewajiban negara. Anterkeun aing kan aing kabayang eta aing paur geus balik setruk eta jeung ge cager bangor deui. Nah, iya ngaruat jadi ngaruat teh ngajaga jeung ngariksa miara. Kabeh ti ayeuna ayo teu meunang aya runta disusukan, teu meunang aya runta di walungan. Kuring tadi bang budak ngalongkrong 7:30 can aya guru. Cek aing teh budak sakola di hareupeun sakola tukang dagang meuni pinu budak ka sakola dianterkeun make motor jarak ka sakola 50 meter. Ieu teh kumaha pendidikan? Kuring negeskeun ayeuna lamun sakolana di SD Sukasari didinya cicingna di Lemur Sukadaya geus teu kudu dianterkeun make motor atuh anjeun nganterkeun make motor budak anjeun sakola budak maneh teu sakola. Naon teu sakola eueuh unsur pendidikan anak kan lempang teh bagian tinu pendidikan. Geus setruk si hayang lempang keur lempang si anak sia siga setruk. Lempang. Sabab naon? Hiji-hijina negara aya nu kedu lempang nyaeta negara Republik Indonesia. Rakyatna kedu lempang. Kanu motor, ka warung kanu motor. Ka warung. Ku aing didoakeun jelema nu mung lempang setruk sia. Sakali deui, jelema nu mung lempang sina dituliskeun ku Gusti Allah setruk sia. Embung setruk. Lamun mung setruk eta suku pake lempang. Benar tak? Di Australia kolot era ku sakola lain kulantaran matematika 4. Tapi era ku sakola lamun turun tinu mobil kasupir tenyebutkeun nuhun. Lamun di jalan teu ngantri era naon cenah robah pola pikir bangsa teh gaya siga nu beunghar kamamana kanu motor di Jepang ge leumpang ken mantah kuring nyontohan leumpang di dieu mah aneh aing tiba ka balong leumpang ditanya anterkeun kanu motor gablek kene cokor aing beuting pa jam 12 beuting kita sieun kunaon ku juri babaturan aing jeung juri di ayeuna sok ajarkeun di laleumpang sabab naon kesehatan kelemahan manusia dinu sukuna lamun sukuna ti keur budak keneh geus mung leumpang engke geus gedena mak cokot bentik curug balas nunjuk capetan balas nu katilu di lembur geus teu barisa ngejok aing manggi eta rata-rata hiji kabeh make LPG 3 kilogram suluh pabalata nu make 2 teu bisa ngejo acan asupkeun kanu Magicom ieu ngaruat kejo maneh kejona kejo beasna beas anyar diasupkeun kanu Magicom teu dikari heula teu digigihan heula teu diakeul heula kadar gulana tinggi geus ngadahar kejo sia terus teu leumpang nunutan molor akibatna penyakit gula nerekam geus ngadahar kejo sia nginum cai teh amis geus ngahakan tes amis berang siang hakan baso
make sambal, make cuka di saosan, nerekab sia usus sia raruksa. Ka rumah sakit deh, sawah digade, dahar mah jeung ped, jeung sam, embung melidag, embung melila, sabab leb, hari sawah dijual pakai maya rumah sakit, rugi ting hirup. Hei, ti ayeuna senangkeun diri, naon cenah? Senangkeun beulikeun dahareun nu melidag di ayeuna keur masa pertumbuhan eta pake. Nah, naon deui? Aing mapai sawah eueuh budak umur 10 tahun 11 tahun ngondom mah. Eueuh. Aing tapi kesok ngamuk sawah pinuh lain ku jelema nu ngurus sawah. Sawah pinuh lain ku budak anu ngarit. Sawah pinuh lain budak anu ngondom mah. Sawah pinuh ku motor maraen HP di saung. Bener teh? Era teh? Mau nyangke di Komisi 4 laporan hasil produksi pertanian Desa Sukasari jumlah motor ngagalengan. Nari sia. Ieu kudu dibenerkeun mentalitas model ieu teh. Beunghar bapana henteu motor ge nganyuk aing nyaho. Gaya dihareulakeun. Indung melengkung di sawah tapi ka hideung sia tanur anakna main HP di saung. Goblok sia kabeh. Naon cenah? Goblok. Ai goblok teh naon logor pikiranana. Hei. Lalaki nu berhasil, pamimpin nu berhasil, anggota DPR nu berhasil, indungna si dengdang, anakna bengkung nanggo jukut. Indungna si dengdang, anakna bengkung nanggo jukut. Sakola teu ngaesekeun, aya ongkos mangkat make ongkos, eueuh lempang, kanu sapeda, balik manggul suluh, manggul jukut, berhasil jadi mulia disiarek jadi di naon. Ayo main bola teu bisa. Ayo main HP YouTube teu payu. Ayo bener teh? Puasa henteu, ngaji teu bisa. Nek digawe di pabrik kontrak, aing nyaho pabrik hayam teh harian. Ayo nyoba leutik 2,5 juta. Robah ti ayeuna. Ayo generasi muda rob dira diruat sia diri kabeh. Kuring nyarita model kieu gariha jeung naon menerkeun generasi. Teu bisa generasi hebat lahir ti nu barudak anu leha-leha nu gawena abring-abringan teu puguh bring ngaler bring hidur bring mulong bring ngetan teu puguh wani gelut tawuran sia lobaan teh saurang-saurang siga aing baheula palebah gelut palebah gelut eueuh lupat panggeulana nya jeung naon gelut capek-capek mending kabur. Nah, ieu nu dimaksud. Ieu ngaruat. Nama take ngajarkeun. Kamari ingetkeun urang teh ti mana cai, urang teh ti mana asalna ti Ciasem. Kudu inget tingali gunungna aya keneh eueuh tangkalna. Tingali saluran caina ulah pinuh kuruntah urang guruduk ulah mun direcenan runtah kawalungan. Aing ara lamun ka sawah aprok we jeung soptek. Pantas tadi sawah aya soptek. Jaba soptekna umur urut rana rugi. Amprok jeung pempes bener tuh. Eta masalahna ukur hiji. Eta soptek kumaha lamun amprok jeung lauk jalu. Kan diomongan eta teh. Mun lauk jaluna beger. Ya kan? Ya kan ruksak. Walungan kuring teh nyarita jalma nu berhasil kahirupanana lain sakolana SMA, S1, S2 tapi bisa menerkeun kahirupanana. Sakola S1, S2, SMA ngurus runtah we teu barisa. Miceun runtah we can bisa jeung naon sia sarakola. Ya baya kengingetkeun ka Paceng Kudus. Wakil ketua DPR cing atuh bising bener nyusun anggaran teh. Jalan jeung sapotong-sapotong. Nyeun belah dieu, eueuh deui taun hareup, ge maju di belah ditu.
Aing penting yang jalan tuh sekaligus tuh 5 kilometer muter imah jeleng cuk ngabeton ke arah Gurudug cuk dari itu Allah deui beton di belah di mana-mana ge jalan mah sambungkeun heula kieu sambungkeun karek lain encelok itu ai kira-kira nyen jalan we teu becus tong maringpin atuh nyerahkeun aing benar nggak wajar we nyarita benar tuh kunaon nyarita gitu dah aing menyontohan baheula nyeun jalan 50 km 40 km dur dijurkun alus ka mana aing balik ke lembur giclu aduh tapi kang hotmik ku sorangan mun aing jadi pemerintahan aya lembur di hotmik ku sorangan bunuh diri daerah bener tuh sabab kewajiban negara. Nah, iya kudu dibenerkeun ka hareup. Nah ku kituna Partai Gerindra lamun hayang menang kade kudu tepat janji ka rakyat. Benar tak? Pamungkas. Ya, kunaon kuring ngajakan milih Prabowo ka urang dieu. Sabab kuring dibere kepercayaan tapi kapindah partai. Lamun kuring diberi kepercayaan berarti engke boga kakawasan. Lamun boga kakawasan boga kawenangan. Lamun boga kawenangan jeung kakawasan ieu kakawasan bakal digunakeun ku Deddy Mulyadi pikeun rakyat kabeh. Ingat percaya teh ka Deddy Mulyadi? Percaya teh? Aing teh gablek gaji ge bisa ngubaran nu gering. Aing DPR teh eureun aing bisa ngubaran nu gering. Anu can bisa teh kawin aing. Percaya teh? Percaya teh? Nah cenah abdi mah bade ka nu sejen nya mah gawe eta mah hak. Tinggal ari nu sejen nu dipercaya di dieuna saha. Mane moal amprok jeung presiden, moal hese make ajudan, tapi minimal amprok jeung jelema nu kepercayaan Prabowo Subianto Deddy Mulyadi di dia. Percaya teh? Arti mantak nyebutkeun ieu kantor desa pindahkeun di urang tataan aing teh leutik urusan nu kieu mah. Bener teu? Da anggota DPR ge kuring mah dapil Purwakarta Karawang Bekasi. Aing dapil Purwakarta Karawang Bekasi bisa mah tuan urang dia komo aing mimpin Jawa Barat sia teh. Ya dalang nu kieu gratis ku aing mah. Kumaha carana gampang atuh kabeh dalang dikontrak ku Pemda provinsi dijieunkeun program dengan hiburan rakyat. Engke rakyat lamun rek hajat bisa ngantri daftar adil ngambil wayangna gratis kan lumayan bisa teh amplop ku sia teh bisa di teu kudu make mayar golek deui. Bener teh? Da ingin nyaho urang Subang mah lamun hajat teh ngitung bati. Awas Kang Dani, orang Subang tuh kalau kondangan dicatat. Catat, Deddy Mulyadi 1 juta. Aing mah kondangan 1 juta paling leutik kok konang aing. Aing hajat sih ditagih. 1 juta Deddy Mulyadi atau 250 tangke teh lamun batu mun kurang hajat batur teh datang bisa ditagih nu wilayah itu Pagaden beas 5 liter opak 7 mie 2 bungkus nya urang dieu mah engke geus hajat teh dihitung menang duit sabaraha beas sabaraha nanggap golek sabaraha daging biak sabaraha, mie sabaraha, barangnya dihitung nangis pibatian bisa beli motor NMAX ya bati hajar. Ayo barang dihitung teh minus, atuh pingsan. Bang Emo kemangga nanggap boleh njem Bang Emo kade ya dalam awan ya. Ya kade loba nu hajat nginjem Bang Emo. Ya di YouTube kuring tapi kamangkat ke arah pamajikanana. Hajat nginjem Bang. Ari eta pamajikan kunaon tapi ke Arab. Mayaran Bang Emo Pak, urut naon? Hajat. Biak sabaraha 15 juta. Lunas henteu. Terus geus di Arab kumaha? Cerai cenah Pak. Nah sia nurutan aing cai. Aing mah lain cerai nya teh dicerai. Laki-laki yang digugat itu jauh lebih terhormat daripada laki-laki yang kawin. Nah, terakhir aing kudu kamalain ukur ngadugikeun Pak Prabowo nya, nya geus. Kuring kudu ngadugikeun, pan urang kita kudu boga wakil nangarana DPD RI, awas ya, aing tong mayar ngadalang sia. Jadi ke anggota DPD RI na balad kuring, alana Wawan Dede Amung Sutarya. Nangtung. Oh.
kenangan DPD RI. Tapi kuring pebeje kadalang awan saha wae nu dipromosikeun ku kuring rek jadi dewan, arek jadi DPD, lamun kenges jadi nyeraikeun pamajikan dipecat ku aing. Benar tak? Benar? Ulah giliran susah jeung pamajikan nu kolot engke geus jadi menang honor anyar yang anu anyar. Tong boronya akarayat ka pamajikan geus sia teu nyaa. Setuju tak? Pokona lah saha wae kade aing mah sakti ya. Loba kejadian ya kade. Mau kawin deui kan? Nyaan ya. Aya mana nyonya ngantung aya nyonya. Atuh nyonya kade ta janji. Pokona sok ulangan tadi doakeun ka urang sen hayang kawin deui. Pokona kitu nya sarehat sadayana berkahnya. Mudah-mudahan orang biasa teras ngumpul ngariung sapertos kieu kegiatan ge berakhir kaping 11 November aya karnaval seni Nusantara sareng ngarak Ki Jagarasa kayak rame lah nya. Mudah-mudahan berkah hatur nuhun ka sadayana tos ngarojong ieu acara. Mudah-mudahan ieu pagelaran tongtonan sing jadi tuntunan. Mudah-mudahan ieu Indonesia kapayun gaduh pamimpin anu adil kamu masyarakat. Lamun ditanya kenapa Prabowo teu boga pamajikan, mending keneh milih pamimpin nu teu gablek pamajikan daripada pamimpin nu loba pamajikan anak. Ai Pak Prabowo ibu nagarana saha? Ibu nagarana teh kabeh rakyat Indonesia dijadikeun ibu negara. Kuring nek ngusulkeun program pembangunan rumah rakyat miskin teu meunang 25 juta, minimal kudu 100 juta. Sabab naon? Sabab 25 juta mah harga kloset pejabat hargana 30 juta. Eta nu biasa, kade klosetnya nu 30 juta, nu hudang sorangan, nah 30. Gitu. 30 aya nu 150 aya, nu lapis emas. Begitu ngising teh seungit tah. Sehat, dina lakona naon teh? Judulna Janaka Maya. Janaka? Janaka Maya. Ai Janaka teh gatot gaca. Arjuna, ai Maya? Maya Semar. Oh. Ismaya. Janaka Maya. Para wargi kaum dangun anu mulia, dina wengi ieu urang sami-sami nonton pagelaran wayang golek tilu dalang. Nuka hiji Kidalang Wawan Dede Amung Sutari, putrana almarhum Bapak Dede Amung Sutari. Anjeunna teh dalang anu nuju majeng ka bener. Hai keprok atuh. Dalang nuju majeng ka bener. Sabab teu benerna geus kalangkung. Salami itu bener seep dugi kagamelan-gamelan. Keprok atuh bener teu nayaga. Nu kadua dalang Kanha Ade Kosasi Sunaria. Ieu mah dalang anom, ngadeg ieu dalang anom. Si ganteng ayeuna teh Sumpah Pemuda, itu Minuraraga Sumpah Pemuda. Sim kuring tadi bepeje kade meungpeun anom ti ayeuna Gerak Puasa. Ieu mah amanat ka anak. Gerak Puasa sabab urang hoyong kagungan dalang sohor deui sapertos Pak Cecep, Pak Asep, Pak Dede Amung. Carana mun hayang peurah kudu teuing. Moal dalang mah lir ibarat papat kalimat tunggal kudu ngahiji jeung nu tunggalna karek bisa ngagurak-gerak wayang kurasa jeung cintana. Ku kituna wayahna sing rajin puasana, wayahna sing mere mawe kasasama, wayahna sing sering menekung di sisi gunung, sing sering ngabrantang di sisi sagara, meh panggih jeung dirina kadituna bakal ngadalang digerakkeun lain ku lalakon tapi kudu gaduh lalakon. Ieu amanat ka Kanha sabab kuring hayang 5 tahun ka hareup aya dalang sohor deui di tanah Sunda.
Ieu anu katilu Dalang Iman R Purwa Atmaja ti Karawang anu suantena mirip Pacecep Supriyadi. Mugia wengi ieu tilu dalang bade magelarang dina lalakon Janaka Maya. Wengi ieu urang baris dihibur oge ku dalang nu kaopat nyaeta si Raja Kawin Dalang Oha Pro namina Deni Mulyadi. Untung awalna teu sarua Mulyadina sarua ngan bedana si eta mah nyereikeun aing mah dicereikeun. Mugia wengi ieu janten pang beberah kana manah anu susah nu gaduh hutang Bang Emok sing dilunaskeun, anu gering sing dicagerkeun, anu jomblo sing kagungan jodoh. Wilujeng nonton, wilujeng nada ngukeun. Prak Magelarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.